ayo pokoknya mah nyen video we paduli teuing lah video naon sok tonton. Gitu ngomong ke naon ya aing gara ayeuna teh geus mulai karena tahun 2020 cenah mang aing nempuh dina eta dina naon teh medsos cenah rokok naik aing ngerokok garam filter sabungkus 40.000 rek kumaha cenah tahun 2020 teh rokok garam filter 40.000 biasanya aing sok meuli teh saparo 10.000 terus sabungkus tereh beak sabungkus mah saparo kan aya saparo mah udud pareman kerengke dikuntungkeun. Kan aya ngarokok teh nguntungkeun ngarokok mah jadi kuntung. Gitu kuntungkeun saparo aya sabari ngojek kan lamun teu mau korek lieur aing balik gawe teh ngojek rokok garam filter menang ordernya kagok keur ngudut pareman heula sabolot teuing batur malawangkeun ge sukan moal kapanggih deui ieu. Pareman pesahan kan lumayan tah ngirit cenah. Padahal ting penyakit ting naon teh yang penting gak bisa ngebuat gitu. Oppo 40.000 cenah kumaha cek aing nya mesin rokok mahal oge anu sok ngarokok mah pasti kabeli lah. So da aya we milik mah keur meuli udud. Gitu jadi kalau teh anu sok ngarokok kita dibere milikna keur meuli rokok keur meuli rokok we da anu merek ieu cenah jangta lumayan tah kangge mese rokok cenah kan itu kudu dibelikeun kana rokok atuh rek jadi sabungkus jadi setengah ge pentingnya jadi udud atuh kan aing teu meuli rokok mah anu sok tarang ngarokok mah arek mere oge jang tak ieu mah cenah keur meuli rokok aduh kang abi mah da teu ngarokok oh iya satu canak deui. Tekan gelang lang mundur geura maneh teh segala kenaon kehen kenangan laptop cenah mang model laptop gitu tah ngan mudah-mudahan mah ya kabeli we gitu lah da airek eureun udud mau kumaha tuh can waktosna meureun gitu. Can waktosna eureun keun we da bisi kene tiasa kapeser mah nya ngudud we atuh sanes dipom da ieu teh. Oke hayang nyaho aing tadi mulai rokok 3 batang kuat 6.000 cenah 2.000-an hiji garam filter. Aduh mana guys naik nya cenah naikna salit-salit cenah salit 2.000 ke lila sabatang 3.000 aing ngojek masih kene anggar bae 10.000 per trip cenah keur meuli rokok sabatang ge atuh meureunna lamun teu mau korek mah sakanya 2 kenyot dipiceun.
daerah ge lamun kenyot aya order asup teuing order asup ya aduh aing mun bawa rokok ya ke tenggeun lah ya ke customer teh piceun kan lebar anjing 3.000 aing dipotongkeun si udud teh teh giliran rek nyeungeutna pan ngerakeun meureunana bang pinjem korek bang aing nyeungeut urut kuntung anjing sawios puih we atuh ke bumi itu meuli korek di jalan tentang era atuh anjing nyeungeut kuntung mah dibanding dengan sama driver meureun ke kapanggil ke si abang ini ya yang itu yang kemarin pinjam korek nyeungeut urut kuntung tah hirup mah jang lah segitu sudah lebar atuh da euy kenyot dipiceun ayeuna masih kene anu digawe nya jalma-jalma nu sok gajian tah keur tanggal-tanggal muda mah sakenyot dua kenyot piceun kayak giliran geus tanggal kolot geus duit geus beak anu dipiceun di pulungan deui balaga keur mimiti mah tanggal muda kudu sakenyot dua kenyot piceun kayak da loba kene duit kudu deui piceun kayak geus duitna geus beak mana nu tadi anu dipiceun di pulungan deui meureunna ulah gitu penyakit mending ge anu katakan heueuh cek aing tanu tengah rokok gitu ulah coba-coba lah mau coba-coba hayang bobalagaan aya mah aing nempo di jalan barudak SD we budak sekolah udah aing baheula kitu sih ke sekolah ge ngudud beri duit kerja jajan terjajan berikan udun gitu aja kayak gitu tak ulah bobalagaan lah mumpung sabisa mah barudak tak ulah coba-coba hayang udun geus udun mah hese eureun teh kedah kena ku panyawat heula karena eureun saok tempo okeun batur aduh geus areureun abi mah kapungkur cenah ngarokok teh enjing pami boga bobo mun teu ngarokok teh liur bauleng we hayang kumaha galau we udang sare teh terus kunaon tiasa eureun jantung sih kitu heula meureun tak mencang ngarokoknya terus sok bobalagaan cek aing ulah sok hayang bobalagaan ngudud lah anggar da teu boga duit mah sia budak sakola kene menta ka kolot sina aing keur sakola teh mah aing mah ya sakola SMP nya duit teh naon dagang unyil di pasar dagang aing mah naon teu beli udud dadahar masih meter di kolot atuh kayak naon duit teh kuli teh naon loba di pasar mah loba duit teh penting mahal gitu resep aing di baheula mah resep kitu teh ngangan duit anu geus kacanduan ngudud meureunnan bingung tak da rokok na cenah mahal ya tong bingung cek aing mah pasti kabeuli kita henteu kabeuli ge pasti anu mere masuk jati mana we atuh milik mah milik udud ilmu
biasanya sok ibu-ibu kepengen lamun pemajikan gitu tah maka pemajikan gitu sok nitah eureun teh ngudut tidak nah tuh lain cara kau geus candu mah dah hese kamari pernah aing meuli tahun bulan Desember atau meuli rokok anu eta teh rokok elektrik harga nanti sabaraha 320.000 gitu Pak. Naon tirisan jeung rokok elektrik 320.000 kur kapake saperpoe saminggu ngeunah mah ngeunah gitu tapi nate anyaka leungit leungit aing bawa ka motor taruh ngopesak aing pas turun ke motor kemana aing teh rokok aing leungit ayeuna teh teu kabeuli deui baik ngudu deui jadi nate ngudu biasa garam filter deui lah pria punya selera cenah gitu ayeuna mah zaman teh nya gara segala naik ayeuna mah barang-barang barang mah bensin aya subsidi ayeuna mah subsidi guys gitu di pom teh geus jarang ayeuna mah anu premium teh nya sok tanyakeun ka tukang ojek dah sok meuli bensin da ayeuna mah jarang anu jual premium teh yang aya sih hiji dua mah eta nanti anu sok masih kena ngajual aya ngajual premium tapi nanti ke mobil gitu mobil aing motor mah motor mah aya pertalet pertama kan jadi si pertalet yang pertama teh hiji sajalur eta teh tangke lamun hayang ayeuna mah mun pan baheula mah mun hayang nu teu ngantri make pertama gitu lamun pertalet premium ngantri panjang padahal beda sabaraha ribu doang gitu tapi ngantri na eta kudu lila mah pertama pertalet hijikeun lamun hayang teu ngantri pertama ieu teh Pertamina nu beureum teh naon ngaranna teh kitu tah aing kamari keur ngojek beak bensin beak ari masuk ke pom bensin nempo pertama pertalet ngantri aing teh asup beuneu kana eta nu beureum kan naon atuh pertade begitu mahal 10.000 cenah saweter lagi kejadian aing teh daripada lila ngantri bensin mahal listrik mahal kayaknya sok aya mah hirup tapi di pikiran mah da lieur geura pikiran sagala naik tapi ngukur ngahulang unggul gitu teu gawe gitu da moal kabeuli kecuali mana nungguan numere tah eta penting mah daek usaha gitu kege pasti kebeuli coba nunggu baheula ini kan zaman baheula mah mesin beas murah bensin murah ge rokok ge cuma ngalinting doang segala marurah tapi naon segala teka beli tapi nanti
coba ayeuna bensin mahal, nah beas mahal, udud mahal, listrik naik, tapi unggal imah ya motor hiji, unggal jelema pasti boga HP. Bener teh bisa nonton aing gitu kan, baheula mah meunang make HP Nokia 3310 malah bisa nonton YouTube. Jika beli HP satu tahun sekali mau kabeli dah terus ganti. Dah HP mah udah mulai beak mah tuh hayang terus untuk tahun ieu aya nu anyar. Hayang meuli deui HP. Tapi kabeli gitu segala mahal tapi kabeli. Baheula segala murah tapi kabeli ciku naon. Naon tuh? Aing nanya naon. Ajen teuing tadi lajon ge aing. Aing nu ngalajon urang Indonesia. Maksudnya nu ngarorobrolan teh bahasa Indonesia. Aing ditu tah lawajo ngomongna bahasa Sunda di mute. Di mute. Ajen teh nu penting mah piuna naik we kitu mang lah aing mah. Ngomong naon tadi teh lah ngomong ke naon aing tadi. Siang ngarti teh aing ngomong lah. Repeh wae lah sih eta mah. Aing kitu jelema teh tah ajen tong pikiran mang. Tadi teh gitu sok baheula nya beas kerja zaman aing sok ditanggung di beas ku kolot di beas teh sakilo dan di lembur mah tuh dah aing Jakarta mah letter beas albatan cai di letter gaun di itu mah di kilo sakilo kerja zaman 400 perak ayeuna sakilo baraha berapa kilo 12.000 nya aya lang beas sakilo sabaraha lah dinyaho cenah tara mulai beas mah sigala mah sekitar segitu 10.000 jam bala zaman 400 perak sa kilo ayeuna di Jakarta aing meuli saleter teh 12.000 kemarin teh meuli teh beas tapi heueuh kunaon kitu baheula aing kok marurah gitu tapi segala teu kabeli gitu beunghar ge jarang boga motor ge jarang heula anyar we aing boga motor ge menanganyuk mah anjeun teh apalan da asupan teh riba asup ngoreng teh riba motor udah meureun dibabarikeun mun kitu nya anu baheula mah motor lagi di can palinter meureun jauh mana gitu. Nah geus kitu aya we slogan cenah enak di zamanku toh cenah udah ngomong teh sa presiden lain gambar presiden diharap tulisan enak di zamanku toh cenah Aisyah anu zaman masih kena hirup di zaman si presiden itu teh benar sih bakal mau boro-boro anjing cik aing mah bala masih al balik bobodo enak di zaman kuto ngareuna segala jadi mana teh di PPN eta teh segala dingeunahkeun beas murah tapi mana tong pinter gitu. Coba kan ayeuna mah jalma teh palinter kan teknologi ge geus maraju kabeh sagala kabeli mesin mararaha ge sing marahal ge sagala kabeli ayeuna mah beda zaman baheula da jalmana naon
Zamanna di pepene ku si eta anu zamanku teh ya. Anak di zamanku tuh boro-boro cek aing mah. Tapi lamun keamanan zaman eta aman, pasti aman da bakingna udah di tukangeunana. Ayeuna mah saha bakingna. Presiden ayeuna tahun 2020 di backing ku Abu Janda. Eta mah hanyut gitu mah. Ya tapi jamaahna muji aing parinter bener. Mari kirim bener. Boholo mah da kuat jelema teh di PPNT ya gitu. Jadi mesti anu cicing di umur oge nya. Cuman baheula mah da beas murah gitu ge. Jadi teh segala dingeunahkeun gitu tapi gak sampai aing masalah segala dingeunahkeun baheula mah. Jadi ente geus teu mikir hayang berkembang gitu. Geus kieu ge geus ngeunah aing mah naon deui gitu ya. Asal ngeunah ngudud dahar sebeuk naon deui gitu. Kan ari ayeuna mah jalma teu berkembang, aya naon segala nu unik-unik cenah geuningan. Cenah bisa ada jam 1. Geus rasa kedeng deh lah. Nah, untuk ganeng PS gitu lah nih lah. Warna mah mesin segala ngarangain gini ulah liar ulah hariwang ulah serempak penting ya gaji aing tahun ieu naiknya sabaraha gitu. Ada bos naikkan gaji teh sing rada merenah ya. Warteg ge aing sakali dahar naik 1000 di warteg tah. Aduh warteg biasa anu cap dahar jeung endog teh jeung sayur 10.000 kan. Baheula mah ekam tahun kamari naik jadi 11.000. Ayeuna mah naik 1000 sakali dahar. Kali dahar na terus lamun 3 kali kan berarti kan 3.000 dikali 20 sabaraha 60.000 teh eta teh lamun naik gajina ngan ukur 100.000 can jeung bensin naik hitungkeun sapoe sabaraha mikir gara bos ta anu boga perusahaan ulah naikkeun gaji teh 100.000 dina satahun atuh beak eta mah lain naik gaji anjing cek aing mah nu kitu mah lain naik gaji. Si kadang